Eh, anjing geus subuh euy. Eta kana molor ampun aing mah. Woi, hudang woi. Geus subuh, geus pancen urang hajar kongkorongok. Eta kusok bisaan molor teu bisa diudangkeun euy. Aneh aing mah. Nya congor deh Hollywood heula. Astagfirullah. Ngimpi jorok ieu jelema teh meureunnan. Jelema cenah pugu kotok. Asli emang kudu make jurus andalan ku aing euy. Naon itu suara nuklir lain? Panangit, butuh kotok lantung anjing. Di mana itu aina? Hah? Are lebaran ya teh. Gerah udang tengkurak, geus jam 3 ya kurang sajam. Aya acara naon kita yang ngahudangkeun aruh aing. Butuh nu keneh aing. Pan urang tengkurak anu jadwalkeun ku Pak Haji Dayat teh korongok subuh ieu jam 3 dini hari cenah ge ulah poho. Ke bakal dibere kopi cenah ge rasa anggur. Oh, heuh nya. Iya nya tengkurak makana gerah udang. Ya enggak satu burung hayu gerak. Nah gitu dong semangat. Yulah gaskeun. Dia bisa kepialan ku kotok tetangga ke kongkorong. Coba tengkurak beri jarak jangan bangun teh bau lah sungut. Buru atuh kehead. Ada kayak ngeula apa sih nanti heula? Enggak tengkurak tong loba omong gereuti heula. Jabab bisa ngahili ka dia botai. Ya enggak satu. Anjing perus euy kebesekan. Kebesekan dah hadir lain.